Bismillahirrahmanirrahim. Wal maqalatu sabi'atu wa isruna. Ari maqalah nomor ke-27. Qala nyarios saha Yahya bin Mu'ad Ar-Raji, Yahya bin Mu'ad Ar-Raji. Yahya Mu'ad bin Raji teh guru imam besar hadis, Imam Muslim. Anjeunna teh disebatna teh reng-rengan imam hadis Asnanur Rijal, paling kritis nganalisa rawi hadis. Jadi di atas Bukhari Muslim. Anjeunna teh tireng-rengan ulama Ahlus Sunnah wal Jamaah anu menentang pola pikir Khawarij, Mu'tazilah, nukarar itu. Mu'ad teh, Yahya bin Mu'ad. Mudah-mudahan orang singka barokahan ku aja. Rohimah mugi ngarohmatan salo Gusti Allah ka itu Yahya bin Mu'ad. Anjeunna pil munajat dina munajat. Ari munajat mah tos kelasna teh ngagerentes nasir hate jeung Allah. Itu munajat. Pamina memah aurad isi gosah sanes pamit tingkatan doa mah urang sok Allahumma ya Allah eta menta minal adna ilal a'la, ciri hinana urang hadeupeun Allah. Upami munajat mah eta mah bagian sir. Anjeunna dina munajatna bahasana kieu, Ilahi duh pangeran abdi, layatibu teu aya sae na Gusti naon alailu ieu peuting, illa bimunajatika kecuali ieu wengi teh diangge munajat abdi ka Gusti. Janten eta mah tos sanes kalimah lisan gitu. Dina munajat mah tos tina kehakiranana hate, hinana hate hareupeun Allah, ngahinakeun diri urang payunan Allah. Berikan ya Allah ma Allahumma masih kene rata, tapi ketika bahasa ngajeritna Ilahi Gusti, jadi geus mendalam gitu. Komo kanyerina mah geus tekanol Ilahi teh napikeun nyungsem tarang. Itu Gusti abdi teh kieu-kieu teuing. Nah, eta mah kulisan ganes. Aral eta. Bari ngagedrugkeun sirah teh geuning kana tarang teh. Ilahi bahasana. Dugikeun ka digambarkeun diureikeun ku Sayyidina Ali dina munajatna. Sayyidina Ali teh punten dina nalika munajat anjeunna teh seueur hanteman kanikmatan anu menimpa ka anjeunna. Urang mah pan beda. Sayyidina Ali hiji mantu Rasul. Nu akhirna muncul penghormatan di berbagai wilayah jeung daerah. Sayyidina Ali alim kajebak ku kahormatan eta. Nya satingkatan gubernur khalifah yang naon mah atuh da babari. Telepon ka bupati belah dieu. Sadiakeun kalapa aing genep maya. Babari. Teu kitu. Tapi di berbagai pelosok sinareng jihad Sayyidina Ali diagung-agungkeun. Nu akhirna
pengagungan, penghormatan, pemuliaan ti orang lain disikapi dipikasieun. Mun urang mah anyog gancang make sorban badak. Aya mah gubernur gitunya. Aya nuju khalifah anu mana dina munajatna Sayyidina Ali karramallahu wajhah ketika dihantam dihiasan ku kanikmatan ku kamuliaan kehormatan di berbagai manusia anjeunna sieun nu akhirna munajat anjeunna dina munajat anjeunna ieu teh dina bahar wafir mapaalatun apa namanya langsung lah kita dina arun ada diterangkeun di marane moal nyambung grip ya mun gitar mah intro gitu tah bisi pajarkeun di pasantren ilmu gitu aya matak sing aralus ngamusik teh nya ulah pacarokokod lagu kaditu musik ka dieu aya ada alam tasma bifadlik ya munadi doaan min doipin mubtalai kene bahasa-bahasa sepuh-sepuh kampunggur gini aya dina tajuknya sok wararaas geuningan saur nabi ari dina pakuburan eta pasti nalangsa sabab sorangan mun opatan magapleh eta munajat di masjid geuningan di tajung-tajung wararaas ya Allah jam 3 mun ayeuna di urang Mang Abad Mang Agus pai dieu Mang Yana alantas manaha teu nguping Gusti bipadlika kalawan keagungan Gusti ya munadi hei anu dicoba abdi doaan kana doa min doipin ti jalma anu lemah mubtala anu tos dicobi jadi kieu ketika aya kenikmatan ketika aya keagungan diberi jabatan kan kalau teu areling ini diberi jabatan deh jadi garumasep gitu ketika aya kenikmatan naon baik perkara ti batur baik pujian sausedina alam tasma bipadlika ya munadi doaan min doipin mubtala Gusti nah teu nguping ya teh karunia Gusti padilah ti Gusti munadi abdi nyoba Gusti tetos nyoba ka abdi kalawan abdi doa min doipin tijaminu lemah mubtala nu keur dicoba ta urang mah ketika dibere beunghar teh teu dianggap cobaan mah dianggap teh kesuksesan kepintaran urang gitu padahal eta teh cobaan kunaon ketika ayeuna nu bisnis nu usaha ketika terjun tumiba kana krisis moneter gulung tikar nyeri hate naon sababna geus boga merasakan kebanggaan hasil sorangan jeung lain padilah ti Allah oh Gusti abdi teh gorikeun nuju ka kerem ya Allah ya Karim fi biharil hammi dina lautan kabingung tah aya ham aya haj hamun aya hamun aya gomun lamun gomun mah biasana aya bingung lamun bahasa hamun mah ieu teh bingung teh hamun huznan bingung bari dibarengan ku kasedih biasana kebanyakan efek tina diri lamun gomun lamun hamun mah efek ti batur
contoh batur nu beunghar urang nu rieutna geura ham eta lamun gomun mah geus puguku Allah teh urang teh ditempatkeun di dieu ber di dramatisir naon-naon bae perkara nu akhirna tumiba kana perkara nu teu mampu ku urang naon ngaranna teh tuh overthinking gitu tak geus pugu dibere ngeunah kieu trojo we batur aya nu sukses ke kunaon urang teh perasa profesi jeung manehangan tapi teu cara nah eta mah efek tingali batur nah ulah sampeikeun ka kerem dina lautan kabingung asiri bidunubi wabil khotoya ieu teh ku asawitna aya gomun jeung kabingung teh aya kasedih eta teh Sayyidina Ali nyaurkeun ieu teh sanes penghormatan ti batur Gusti tapi aya dosa nu janten dosa ka abdi ku akibat kacebak ku kahadean batur ka urang Sayyidina Ali urang mah pandeg nepikeun kabar halaganya abdi teh diboyong cenah ku dosa jeung ku kasalahan bunuh jadi kayak torojol pujian dek ngahalang ka Allah Sayyidina Ali mah dugikeun ka daok idrok kadinya saya akan aya kemajukan aing geus mulai kita aing we padlika eta kautamaan ti Allah eta teh jadi kasalahan unadi binadorui kula yaumin kuasa kitu Gusti abdi teh tadoru ari tadoru teh punten ngadoa teh lain tadoru teh lain kieu da percuma ngadoa bari rungkuk kieu ari hate masih kene takabur ai tadoru teh kieu ngarasa hina hate hareupeun Allah itu tadoru sok aya nu kieu Gusti nu nyahoyang di kamera atuh eta mah lain tadoru euy lain tadoru unadi bitadoru kula yaumin mujiddan bil tabakhuli wa du'ain abdi teh Gusti bade DP payunan Gusti dina mana eta teh untuk kacaroskeun kieu laqad daqat alayal ardo turron Gusti nyata tos ngarupakeun alaya ka abdi naon al ardo bumi turron sakabehna wa ahlul ardi tingalikeun Allah ma arafu dawai abdi teh aya nu ngahormat itu ieu teh nu karaos ka abdi teh janten panyawat mun urang mah lamun aya nu ngahina kagara jadi panyawat ieu mah aya nu muji sadina mata kade ulah kajarebak si eta mah duh ya da lucu gitu laqad daqat alayya al ardu turad ketika seueurna pujian kanikmatan teras naon sanes hujatan bahasana teh naon pengaguman di orang lain Sayyidina Ali rek mana-mana teh asa rupak naon sababna bilih kajebak ku pujian jeung ku kahadean batur sedengkeun ayeuna nu bisa ngiceupkeun nu bisa ngusikeun awak Gusti Allah dipopohokeun tapi kok kenapa pujian jelema dipuja-puja sedengkeun Allah geus mere kanikmatan ti meuli beuntak ti mulai hudang eta poho cek Allah teh hudang ku Allah dihudangkeun bisa beuntak usik itu ieu eta pertolongan kanikmatan ti Allah da poho ka Allah mah isuk-isuk we anu ngaWA aa ganteng bangun do geus jadi pangeran aa ganteng dah tuh tinggal ini bisa ngawitnya iblis dah prikitiunya kira-kira jantan rupak Gusti abit mun urang mah rupak teh leungit duit leungit pujian leungit jabatan leungit kedudukan leungit dokot kakara Sayyidina Ali mah sanes pakhud biadi Gusti
saupami ieu janten panyawat pakud canak deui Gusti. Ya Allah ya Karim. Janten teu karawasnya hal-hal anu ketika kapujian kanikmatan nu dibikeun melalui makhluk bisa mohokeun ka Allah ku Sayyidina Ali mah dianggap dosa jeung kasalahan. Maka mugi nyekel Gusti nyanak biadi kalawan tangan abdi pa ini senyana abdi mustajirun anu hoyong kasalametan naon magina Gusti percuma tiarkeun beunghar bro dicuru bro dibanto ngalayah di tengah ieu nyandang jabatan dedeg sampai hade dina dedegan pujian loba percuma Gusti eta lamun abdi lamokot ku dosa jeung kasalahan sedengkeun biafika dosa hampura Gusti teu didapatkeun ku abdi. Jadi pujian itu ieu teh lamun dibandingkeun jeung penghormatan jeung hampura Gusti Allah agung keneh eta daripada pujian makhluk. Sok sanaos secara hakikat pujian eta teh ti saha? Ti Allah. Secara hakikat pujian eta ti saha? Ti Allah. Tapi kan wahirna mengudag-udagna teh ka jeleumana lain ka Allah. Dosa Gusti Abi mah bi afika ya adim wa ya rojai abi teh berharap ataetuka datang abdi teh Gusti bakian barina nangis aya ku ngecelakeun cisoca teh aya nu ngarasa nyeri manah ku akibat kajebak ku eta parham mugi mikanya Gusti bakia karena nangis abdi ieu teh ya hayaan minka karena isin abdi teh aksaron min khotoi tina kaseueur kasalahan ka Gusti piraku tingalikeun pamuda nu pangheulana iman ka Rasulullah nu dibeat ku Rasulullah nu ditalkin ku Rasulullah nu diaping ku Rasulullah tapi kana maksiat tapi anjeunna ketika teu nincak kana kamaksiatan boga rasa kabengbat kajebak ku kahadean ku pujian anjeunna mah ngajadikeun salah tuh. Ari disebut kaset mah Mang Ojon alhamdulillah terima kasih nuhunnya tos nyebut kaset ke urang sok sana tebih tina buktos disebut goreng nyeri hate disebut kaset nyebut nyungkun kan lamun cek ahli filsafat makan gitu lebih baik ada hinaan tapi menjadikan kita lebih kuat dalam menghadapi kehidupan daripada ada pujian menjadi keropoh di masa yang akan datang kan gitu ya. Tapi hese khotoi wali sareng eta tetep ka abdi teh hamun aya kabingung wa anta Gusti teh lakaspu hami eueuh deui anu bisa ngalukakeun mukakeun kabingung teh wati Gusti. Gusti teh dawa ngagaduhan abdi teh gaduh panyakit Gusti. Eueuh deui nu ngaleungitkeun panyakit teh wati saha? Gusti. Janten urang mah kan sapertos AA tadi tuang anting ka WC eta teh panyakit. Tapi lamun pulang anting boga rasa takabur eta penyakit leuwih parah saur sedinali. Nah, Gusti eta teh panyawat jeung kabingung abdi eueuh deui nu matak ngaleungitkeun kana kabingung abdi iwati Gusti, nu ngaleungitkeun panyawat iwati Gusti. Nu akhirna muncul aya roja. Tadi dieu dina munajat dina wengi punten urang ninggal ari munajate mokhotobatullahi ta'ala sirron curhat jeung Allah sakitu we lah pantes geuna dina kasurnya ya Rob da usaha teh atos abdi teh ti isuk dugikeun ka wayah kieu abdi teu dugi kana kahayang pamajikan jeung anak
Da abdi mah yakin Gusti teh nu ngarizkian nu ngatur abdi. Teu ai Gusti kudah maksa ngabul ka hoyong abdi mah. Mang abdi mah munajat we ka Gusti. Kelas urang eta. Nu akhirna bablas teu bisa sare. Pan aing ngadoa mah kira. Tapi munajat bahasa eta aya dina waktu fadilah. Saena teh wengi. Salat heula nya, beberkeun sajadah. Salat sunat heula. Sorangan ulah apaleun pamajikan riweuh. Sok tanya. No, da ngadadak ngadoa wayah kieu. Ah, henteu dieu we disaung mangihan jin. Ari ieu marepeh ngan ieu trust, interaksi sareng Allah. Interaksi sareng Allah. Kolbun dako ikul kulub jaya sir didinya. Anu terka intervensi kuna naon. Bahkan lamun geus ngomong si eta batur salah nyeukeun asbab adatiah salah teh geus teu dianggap. Aman si eta. Jadi mukhotobatullahi ta'ala sirron. Jadi kieu berbicara dengan Allah. Supaya geningan si eta sini tempa beri positif ngareunah teh nepikeun ka kasarean gini. Aya nu jadi teu bisa sare ku kitu teh. Saking kungeunahna bertamasya, bergumul dengan Allah gitu. Gusti da muhun usaha abdi teh nuju kieu da tidak kakuasaan Gusti. Ieu mah kana Gusti nyoba Gustina nyoba ka abdi supaya abdi kiat. Si eta mah moal kaluar tina putus asa. Ngajawabna teh positif terus si eta. Moal aya kieu. Gusti da ieu teh cocoba ti Gusti. Torjau teh sieun ulah ngaji geura. Tah eta mah geus lain sir tah mah. Eta mah qalbu jeung nafsu. Lamun sir mah moal terus we positif. Gusti usaha abdi teh nuju kieu. Keun maneh keur kieu tingalikeun batur mah aya leuwih ti kitu. Si eta mah didinya. Batur mah tingalikeun usahana memble, majikanana kabur, anakna rariweuh itu maneh mah pan anggahota aya keneh, pamajikan setia keneh, budak sararehat keneh. Didinya we ngobrol teh si eta. Lamun kieu, geus mabok, tah eta mah lain. Lain eta. Si koplok teh mah. Mabok geura, ngarapoh geura kabeh atau gantung diri geura. Mereka jelema nu keur kaetaan problem ku akibat boga hutang pinjol. Tuh geus eueuh deui Gusti ieu ka mana? Nyebutan teh duh eueuh deui Gusti geura ka Gusti teh teh. Kese teh kumaha ya teh nya ka Gusti jalana teu nuturkeun Gusti. Ical gitu. Imam mertua gitu. Eta mah lain munajat goblok, jahat eta mah. Jahat eta mah. Aduh ya Allah ya kali. Dia ke bahasana sirron bainahu wa baina nafsi. Pembicaraan rahasia Allah jeung anjeunna. Ngan anu hayang munajat teh jelema pilihan kade. Ari urang mah ngadadak-ngadadak kitu teh keur sorangan tamah kesel. Bener gak? Mun urang mah kitu. Datang we ka uing beurang teh. Abi si goblok. Eta jorojos juga aya emutan kitu. Emutan ieu teh perasaan. Dok gitu ieu. Bentennya. Nah hal-hal eta teh gitu. Anapun munajat mah pi aya waktin rek di mana bae waktuna mah enggak. Tapi nu langkung utama mah wengi. Cek si Iqmal teh bari nyekel kumis. Ya Rob. Cek si Iqmal. Usia geus kolot abdi teh Gusti. Terang Gusti gedak kolot abdi teh. Iraha abdi kenging jodoh Gusti.
Dijawab deui, mungkin lain waktu ayeuna nu leuwih istimewa jeung maneh mah engke Iqbal. Engke lamun geus maneh mobil geus opat. Sabab kabogoh nu keur ditarget ku maneh teh bakal jahat. Engke sadarna teh lamun maneh boga mobil opat, da ku aing bakal dianterkeun maneh boga opat teh. Si eta mah di dieu nya. Isukna teh munajat teh. Kitu deui munajat. Terus teh da aku munajat itu. Betah. Jadi pertarosan saling naon atunya interaksi lah jeung Allah gitu. Ulah jeung nu kararieu lari we. Sok nambahan masalah. Punten. Kecuali solusina ka ahli Allah gitu. Kaifiat pi munajat hiji kadaya. Syaratna ya, syarat dina munajat kudu geus maripat ka Allah. Ieu mah wujud kidam can apa, sifat Allah can mendalami. Bari geus munajatan, setan nu datangna ka hati-hati. Biasanya sok hawa nafsu. Da abi cenah kedeh nyekek budak. Bener teh aya? Aya kan? Aya. Saya bermunajat di sepertiga malam, bari maripat ka Allah acan nu datang nu harewos iblis. Hawa nafsu. Cekek cenah murang kali, da heuh diasupkeun kana toren, dicekek heula. Naon sababna? Sabab munajat teu apal heula ka Allah. Ieu nu paur ya. Sing apal heula. Ji tak kudu maripat heula ka Allah. Sing idrok ka Allah teh gitu. Kedua, sing optimis karena ketentuan ti Gusti itu di munajat ya. Ieu mah koh ngadoa, koh munajat tapi dina hate mang-mang terus ka Allah atuh mau papangih jeung ijabah. Gusti raraosan teh abi teh ngadoa teh ti kapungkur tapi acan dugi-dugi geus cilakan kitu teh tah. Mah geus acuhkeun we. Ulah nungtut kana doa. Bisa jadi namahan ku maksiat ku akibat geregel tetapi kana ijabah. Namahan di doraka tah. Hati-hati. Terus yakin karena undannya milik nu dititipkeun ku Allah. Erek ilmu rek anggahota. Sakitu nu ku Allah dititipkeun, lamun maneh ayeuna 5 miliar ngadoa, hayang kitu cek Allah kudu sakitu lah maksa. Ai teh sok salah tangkap deui ya tingalikeun. Cek uing teh bieu teh kieu. Maneh hayang ngadoa 1000 kali, cek Allah kudu kitu. Nu akhirna balik ti dieu teh eureun ngadoa. Da cek tadi jadi putus asa ka hade. Nu alus kumaha? Teruskeun doa dina cicing ibadah, ijabah ulah intervensi. Capek. Ayeuna urang ngatur Allah urang saha. Terus kudu tadoruan, tawado. Ai tawado teh kieu sing boga rasa hina di dieu ya. Nah ieu ya. Sing boga rasa hina. Teh ieu dina munajat janten ku aurad, ku sholawat, ku dikir itu ieu. Mangga. Kan aya doa, aya munajat sanes sapertos ilahi lastulil firdausi ahla. Jadi geus marata sarasana teh. Seandainya kalau abdi asup ka neraka, asup kana surga. Para nabi dina Al-Qur'an teh dina bahasa munajat teh dugikeun kaya salapan doa
munajat para nabi jeung para rasul. Anu sapertos dina doa, Allahumma malikal mulki tu'til mulka man tasya. Nalikeun. Eta teh munajat. Gusti nu ngagaduhan karatuan, karajaan, pasihan abdi, kahebatan, kakapasaan, kaperkasaan, sapertos Gusti tos ngalungsurkeun kakuatan ka hamba-hamba Gusti. Wa iqadoni roja'u fakultu rabbi rojai antah kiko li rojai. Gusti hak abdi berharap ka Gusti teh teu aya deui harapan anu pas disuunkeun ma iwati Gus. Tafaddala sayyidi bil afi anni fa inni fi bilain mubtalain. Gusti saupami abdi dipasihan musibah cobaan ieu bari kalayan kenging panghampura Gusti raos keneh dipasihan cobaan bari menang hampura Gusti. Sapertos kieu Nabi Ayub dipasihan cocoba panyawat. Ai pek si setan kehed provokasi teh kehed iblis. Gusti sabar ge pedah we beunghar. Rug-rugeun hartana. Apakah ngarobah karena kesabaranana? Henteu. Tah itu. Jadi dina hal-hal eta teh kedah marifat heula ka Allah kedah daok idrok jajib. Jadi wujud kidamba mukhallafatul hawadisi qiyamu bi nafsi wa daniyat teh perdalam. Ngarah bisa nyeungsirikeun kana musibah, waspada kana anugerah. Tah sapertos ngawuruk ieu kan pawur atuh sebetulna. Jika nu pamuliana pangasupna ka surga pangmanfaatna ilmu bisa jadi nu asup ka surga manu nyayogikeun kopi dina canggih. Meureun. Ya kan bisa jadi. Bisa jadi anu sumping ka dieu bari mogok teu apal kesang bari ngadorong motor ka dieu teu apal. Teu apal. Mentak lamun dina acara-acara badam nih tabligh akbar itu ieu aya nu merenahkeun mereskeun karpet, aya nu merenahkeun jajaran itu boa tapi surga jeung periodon afwan Allahumma. Da kamu balik mah dibayar. Bisa oge kajebak ku amplopna. Ku eusina. Ya, seperti gitulah. Jadi Sayyidina Ali mah alim kajebak ku masalah kanikmatan, dianggap maksiat. Tafaddala sayyidi bil afi anni fa inni fi bilain wa mubtalahi. Jadi maujon lah. Urang mah urang diajar kieu we. Mangga Gusti lah. Da abdi nu Gusti. Heuh. Nyangakeun ya Gusti. Geus nyangakeun mah mana Gusti angsulna. Allahu akbar. Tapi punten upami tos konsep eta pan yubadilunya tos masrahkeun sagala rupa bari tadoruan punten aa bahasana kieu ieu mah bahasa piraku mah antara urangnya jeung makhluk piraku Allah ngan ieu bahasa urang ieu wah lamun dijabarkeun secara Quran itu ya mah leuwih enak sih. Jadi hampang kumunajat gitunya, kumunajatna gitu. Jadi tengah wengi sok dialajarnya teu saminggu sakali teh atuh sabulan sakali we. Minyak sing sarareungit ibak heula teh. Manteng ka Allah. Pantes semetak ibu-ibu kadenya beli caroge nuju nyalira, udah diganggu ya teh. Nuju ngahayal. Kan pamuget mah nuju bari kieu sorangan, eta teh keur ngobrol. Beres teh? Ngobrol naon deh?
Ih, matak si Adit yang ilham ka gunung gitu. Dari Mulyasari geus dianggap jelema. Narobrol mati jeung akar, jeung batu si karehet gitu. Kapanggih gitu jawaban teh. Kumaha bek teh keur capek keur nanyak teh. Komo isuk di alam masarnya san. Geus di dinya meureun. Nah, jauh goblok lah. Nyawa ngacapra ku karcis. Well, kaitannya janten munajat eta teh berbicarana urang jeung Gusti tapi sir kadinya upami si nafsu mah kolbu sok aya intervensi nafsu. Kadang jika anu alus padahal jadi hijab teh. Di hijab teh. Alasanana teh kieu janten kieu. Duh, Gusti abdi teh bade usaha. Hei, lamun anjeun usaha lancar ku Allah teu loba harta sieun dihisab teu. Tak saya tanya dirinya ngobrol teh. Ah, nu penting mah laksanakeun parentah Gusti cenah naon gitu. Jawabna teh, kumaha lamun bangkar usahana? Da asalna ge bakal eueuh da ku Allah ceuk kudu eureun ya kudu eureun. Dirinya we positif. Eta. Si eta mah gitu. Gaya danai. Geus kitu teh dek tina hasil munajat teh ku Allah di pasihan, hasil doa di pasihan. Dan ningali mobil teh Gusti, ieu mobil abdi ulah sampikeun jadi adab ke ka Gusti, ka abdi. Ningali senal capit, cangcut teh oge di istighfar. Punten jalmi soleh mah. Punten ieu mah jalmi soleh. Minas solihin aya nu ngaistighfaranan ku kasolehanana. Sapertos ayeuna kieu, ya Rob. Abdi ti mulai balik dugikeun ka ayeuna raraosan netepan ti acan kalangkung. Ya Rob astagfirullahaladzim, bilih dina netepan eta aya nu kakirangan abdi secara fikihna, secara syariatna, dugi kana najis mustakmalna atawa apun goer apluna, hampura atau teu dihampurna, istighfar Gusti nyungkeunna. Didinya eta teh nu soleh. Da moal ngaistighfaran maksiat. Eta mah da teu mibakana naon? Maksiat. Sok geura dina wudu we heula sabaraha hiji wudu anu alus istighfar adus gitu dah. Eta sing piter ulah di dinya. Kadua wala yatibu teu aya saena Gusti dina munajatna naon annaharu dibere beurang illa bi taatika kecuali dina taat ka Gusti. Bi muwafaqati amrika tegesna muwafaqah dina parentah Gusti. Janten kieu. Aktivitas naon bae perkara damel urang sanes pupeujeuh niatan ibadah ka Allah. Enjing bade usaha naon bae niatan. Ai taat ya muwafaqatul amri tauan. Jadi kieu naon bae perkara aktivitas contoh kieu lah. Ente dibere dijadikeun jabatan RT. Tah RT teh jadikeun alat jeung taat ka saha? Tah lamun RT beurang ka ditu ka dieuna daripada ajengan anu sare harus kana RT tah. Do. Sok ka pertanian, ka perkantoran, ka pabrik, niatan da ibadah. Upami tos diniatan ibadah, papangi jeung rugi na ge moal mataknya jadikeun putus asa. Niatan. Ari tauan di dieu teh cenah ibadah dohiriyah sapertos salat tos jelas, zakat, puasa, ibadah haji, lainna bade ibadah hajinya. Barade arangkat mulai mudah-mudahan sing sararehat sadayana. Aya nu jadi salaki. Urang teh jadi salaki mojon ya. Niatan ibadah. Ulah kurusak kadar jadi posisi salakina wungkul. Pamajikan, niatan kendaraan posisi pamajikan ibadah ka saha? Ka Allah, gitu. Pangkat, jabatan, harta, pangabisa, niatan.
Jadi upami dina aktivitas siang urang supados teu mubah niatan eta itu. Niatan ibadah. Kutoan. Terus wala tatibu jeung teu aya saena Gusti naon adunya dunya ila bidikrika kecuali dikir ka Gusti. Allah tinggalikeun. Jadi kelah percuma maneh dibere beunghar bari poho ka kami wah gitu. Gusti abdi dipasian kahormatan punten Muad bin Yahya teh sadinten kasumpingan jalmi anu beunghar nyarariosna kumaha? Syekh, ya imamuna, seandainya kamu pingin emas berapa kilo mun ayeuna mah tinggal ngawa gitu. Tapi ketika aya ajuan-ajuan ti agnya gitu, ajeuna naon? Wala tatibu dunya. Lah Gusti naon abdi loba emas, loba mobil, loba harta, bari teu inget ka Gusti mah kan gitu. Tah, ayeuna nanya deui, ming teu bogana naon bari eling ka Allah, da biasana tos eta tos biasa eta. Da teu bogana naon sok eling ka Allah ketika dibere pangaboga sok poho ka saha? Ka Allah. Nah, Ruwiya diriwayatkeun annahu kana saestuna Kanjeng Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam anna dunya dengkeun sanyana dunya mal'unatun dilaknat. Bahasa dilaknat teh sabab loba jelema nu kajebak. Mal'unun tegasna nu dilaknat. Naon ma perkara piha nu aya di dunya. Naon bae perkara nu aya di dunya dilaknat. Jadi teu dipikaresep lah gitu. Aya barang dunya nu dipikaresep nu teu meunang laknatan iwati tilu. Hiji illa dzikrullah kecuali jelema nu sok dikir ka Allah. Janten lamun ayeuna urang boga jadi boga jabatan ka pertanian teu niat dikir ka Allah mah tetep jadi tanina teh dilaknat gitu. Ila dikrullah kecuali dikir ka Allah. Janten sadayana alam dunya teh dilanat kecuali tilu. Hiji anu sok pinter dikir ka Gusti. Mana dikirna? Ketika keur usaha papangi jeung nu subhat, belah dituna haram, belah dituna riba, dijauhan. Keur dikir teh. Mengkol we nginjeum bak. Anu bungana badak, pandain poho. Sok gerak. Eta teh keur dikir, efek teh keur ka sawah, aya galon batur rek ditampolan. Boga rasa dikir ingat ka Gusti Allah. Keur dikir. Pejabat aya duit cokoteun, nu akhirna teu dicokot sabab hak batur. Boga rasa ditinggalikeun ku Allah, dikir. Pejabat kitu moal dilanat ku Allah. Hiji dah wa ma walahu wa aliman awas kadua anu ngawuruk nu ngajar nu teu dilanat ti Rasul sok da papatahan adi papatahan anu teu apal nu sakira-kira apal urang we au muta'aliman anu ngaji jadi tilu nu teu dilanat ku Allah teh hiji nu dikir, kadua nu ngajar, katilu nu ngaji. Wala tatibu tinggalikeun teu aya saena Gusti naon al akhiratu akhirat illa bi afwika. Gusti akhirat gen kang abdi mah awon da upami teu gaduh kenging panghampura Gusti mah. Nah, jadi teangan mah panghampura jeung ridho saha? Allah. Dasok sana jan cicing di surga di badan ku malaikat madan moal ngareunah nya teu gitu. Wala tatibal jannah Gusti teu aya saena surga illa biru yatika teu aya saena Gusti abdi kelebet ka surga ari teu tiasa ningal Gusti mah. Kajanten dina munajat-munajatna para alim para ulama di dieu munajatna ka Allah bahasana ya Rob
teu aya saena ieu siang wengi kecuali ku munajat ka Gusti, teu aya saena ieu naon siang kecuali taat ka Gusti, teu aya saena ieu dunya kecuali abdi dikir jeung ngeusian ngaji atau ngawurung. Kaopat, ya Allah, teu aya saena ieu akhirat lamun teu aya pangampura Gusti. Nomor kalima, ya Rob, teu aya saena surga kecuali abdi tiasa pepenak sareng Gusti. Nganti ayeuna sing bisa. Oke ya, contohnya dina salah satu kitab liko uka baina rabbika, papanggihna anjeun jeung Allah. Ketika cek umumna eta teh kanyeri gitu, ku si eta mah dianggapna teh kieu dek teh nu moyo ka urang teh dah poyokan we nu matak teu meunah ka urang. Si eta langsung ngawaler nampi Gusti kana pamoyok si itu dah hakikatna eta pamoyok teh ngagebah jeung ngelingan abdi. Aya dendam moal, aya dendam moal kan. Teh eta teh saurna teh ida sabab di mana aya nu nyarekan ngalaknat moyok dibalikeun kana diri abdi mah pantas Gusti da poyokeun. Duh, eta teh susah. Orang paling kan ngasah arit. Soalnya kieu la yasar qaumun min qauminnya. Apabila kamu menghina satu kaum berarti keur menghina dirinya sendiri. Beres teh? Lamun ayeuna urang keur muji batu berarti padahal mah keur muji sorangan teh. Da hal-hal eta mah wah olaheun deui. Tah ieu janten dina munajat-munajat ka Allah Subhanahu wa taala sing sering. Ngan ulah kadorong punten nya. Kenaek ieu mah langsung. Aya doa jeung munajat teh kupe ulah wae katimpaan ku tu genah jeung teu ngeunah. Gede. Aya munajat jeung doa teh ulah ku akibat katimpaan tu genah jeung teu ngeunah. Bilih kieu di mana geus eueuh tu genah jeung kasusah eueuh eureun naonana munajat jeung ngadoana hampura ieu mana geus teu puasa deui ani geus beres itu kade eta teh punten ari ku tauhid mah rada dikeleketek gitu. Tekenging gitu. Rek aya kanyeri secara kemanusiaan, rek aya kabungah ngadoa mah terasa. Lah ibadah udhuni astajib lak. Tos di dieu paminten tina munajat anta alamu annaka jawalta nabi wa hawalaka mutiun falamma asoka lam tahjan alaiha Allah. Bahkan kedak upami urang tos ahli janten ahli maksiat cicing keur dina maksiat tos dina munajat mah Gusti abdi wih maksiat ngan abdi yakin Gusti teh ngahampura kana maksiat abdi. Geus ulah didatangan ku mangmang kira-kira na dosa aing dihampura mau aku Allah nambahan maksiat euy. Hati-hati. Pan seueureuh putus asa eta teh. Nanyakeun ka ajengan anu sok aing. Abdi teh ajengan ngabunuh terus 6 kali. Ngaduruk imam mitoha jeung tatangga abdi sakali. Jina abdi teh kahitung. Terus mabok dia abdi teh kagok, beuti anjing. Dioplos sareng cai kuda. Abi kantos nihan paimaran itu ieu. Gusti ajengan Ustaz kira-kira hampur di abdi dihampura mah. Leutik keneh dosa eta.
Ai ajengan rada kurang gaul. Walah geuning gede kitu. Ningali maksiat batur mohokeun kana akbarna hampura Allah. Bener teh? Hati-hati. Geus mojoan di hampura. Ngalengkah ka dieu oge. Insyaallah. Ulah ieu mah duka eung asa badag teuing eta mah da. Sing eta matak ulah kieu. Urang mah percuma da ka masjid oge maksiat geus gede. Beuki namahan goblok eta mah tah. Beuki namahan teh. Ulah. Jadi haud jeung roja teh sing saimbang. Sing saimbang. Ilahana wa sayyidana anta a'lamu annaka jawaztana bihi wa hawalaka muti'un falamma asoka lam tahzan alai pauhallah ilaiha ma wa izzati wa jalali la izzatukuma hatta la yanalu kulla syai'an illa bikuma. Jantan kieu antara urang roja ka Allah tadoru ka Allah naon bae perkara sing saimbang. Ulah terlalu ting terpukul, ulah terlalu ting asa dirangkul. Janten rangkulan teuing baginten matak mohokeun. Komo lamun urang kurang mental jeung kurang iman mah pukulan teh kadang sok nambahan ngaleungitkeun deui keimanan teh. Rawa ngariwayatkeun Sa'adayami Imam Daimi tah eta panginten doa munajat tapi kadenya sing ma'rifat ka Allah, sing tawadu ka Allah. Mari punten kieu. Innallaha la yaqbalu du'aakum fi qalbin ghafilin lahin. Allah moal narima kana doa urang lamun hatena lahin. Goplah. Ari ieu kieu nya. Ayeuna hate aya pesenan. Tetek goplah tah. Ngahina tetek ka Allah. Sing fokus. Terus mudah-mudahan doa dohiriyah sinar batiniah urang sing janten ibadah baeunan Allah Subhanahu wa taala.